Sun Serena kumaha Darama dinten ayeuna urang oge kana mata kuliah menyimak intensi. Naon sih menyimak intensi? Menyimak intensif teh nyaeta proses atanapi kagiatan nyangking informasi secara intens atanapi menangkan informasi pikeun diajar ku cara paham isi lambang-lambang syarat dinaon anu tos diuningakeun atanapi ditepikeun ku panyutur. Dina perlawanan ayeuna urang baris ngalatih daya regep jeung teknik ngaregepkeun. Papasingan ngaregepkeun. Di dieu aya 5 papasingan ngaregepkeun. Aya ngaregepkeun kritis, aya ngaregepkeun eksploratif, aya ngaregepkeun selektif, aya ngaregepkeun konsentratif, sareng ngaregepkeun kreatif. Dina ngaregepkeun kritis mere pangajian beras nilik kana kakurangan bahan regepan. Beras anu salajengna nyaeta ngaregepkeun eksploratif atanapi neangan informasi anyar. Sedengkeun ngaregepkeun selektif nyaeta milih selektif kana bagian-bagian anu tangtu. Misalna unsur kana makananna. Salemu anu salajengna nyaeta ngaregepkeun konsentratif. Nyaeta ngaregepkeun anu tina perhatian pikeun menangkeun pamahaman. Sedengkeun ngaregepkeun kreatif nyaeta nembongkeun daya imajinasi urang. Latih daya regep numutkeun Michael Kemp sareng Bandler nyaeta kahiji narima kasalahan panyatur atawa bahan regepanana. Kadua sikeut. Katilu lingkungan nyaeta salajengna nyaeta nyieun catetan. Salajengna tujuan teras ngamanfaatkeun waktu teras rasional sareng ngalatih ngaregepkeun. Mungkin eta nu tiasa kapihatur ku ibu dina ngaregepkeun intensi nyaeta aya 5 ngaregepkeun ya. Tahapan ngaregepkeun nyaeta hiji ngaregepkeun kritis, kadua ngaregepkeun konsentratif, katilu ngaregepkeun eksploratif, kaopat ngaregepkeun introspektif, kalima ngaregepkeun kreatif. Mungkin eta nu tiasa kapihatur kirang langkung ibu nuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.